Dipati Arjuna lajeng lumampah ka usur dayeuh Indra Prahasta. Kantun lampah ti satengahing jalan Dipati Arjuna anu pinuh kurasa kabingah galih bakal nampi ilmu kalukungan kadangyangan imawi kulinuhung ti jajar sokalima gantos ingkang winusita ucapa wonten ing Padepokan Tumaritis Desa Keral Gorowong Griyona Semar Kudapawana anu parantos tatan-tatan bade nyubadanan anyaur dinaraga kempelan tilu sasi sakali tekakan tunti kamasyarakatan mantena sami ngiring ka ulun. Aduh ayana ujang kadari anak bapak anu gede anu letik ujang gara turunkeun peuyeum ti paracu beuteui gara beungkeutan sangakeun ka pangagung ujang naon deui di kampung Maiwati kitu. Urang bari syukuran urang ku ayana kautamaan para pangagung dina mangsa pangwangunan ieu ngahontal adil kalawan makmurna nagara. Ieu keadilan sangkan kaasaan ku urang sararea anu ayeuna istuning geus ngawujud ujang make jeung aya listrik asup ka desa. Sararaan ayaan urang. Ucu inung ilahi saban waktu dulu ujang ka desa ngadegesan pikeun nampi didikan panataran dina ngalaksanakeun itu jeung ieu hukum-hukum negara undang-undang dasar negara jeung sajabana ti eta make jeung nyaho PKK inung ilahi kadieu kitu sararea akan ilahi gitu jang naon bapak teh kadieu aing ngukur bingung bingung segala atuh Kang. Ya, aduh aing mah teu diinget-inget wae kumaha teh. Nya tong inget-inget kabingungan di sauran suku engang. Obat ilahi lalo. Naon kitu jeung kitu. Geus nagalunggung meletuk. Duh, kumaha Dah. Geus na aing disebeungeut ku lebu ieu loba kabingung ka paur ka risi ka rempan tuh. Oh, ai ku bujur dewe saban subuh meletuk teh hariwang aing tuh. Anak biasa we meletup eta mah Kang Sorry Weh. Jadi bujur dewe subuh meletuk. Pantes ulut ka dempet pek kencar moal tinggal beledung. Dia di Sarawada. Keun pami begitu. Aya naon sanajang bapak teh? Aduh Kang pina aya persoalanna weh dugikeun ka dieu sararea jang. Tong jange leuh urang cacarucingan jeung aing ieu lah. Doh. Mana si Gareng? Iya. Dah. Ejek naon cenah geroan ka abdi? Nya. Ai sopan gitu mah nya. Cacarucingan ieu. Naon cacarucingan? Sok cengareng cacarucingan naon tah mah burung kapanggih ku aing? Doh, ahli main mah ahli nebak teu. Cing sok ditarucing naon hayang naon? Ya jawab ieu tarucing dewek sia. Lamun teu bisa kajawab dipeletok tilu kali sewang ku aing. Ya, beres. Jadi lah. Coba naon tarucingna euy? Heula mana hayam jeung naog sia? Jawab. Beunah ieu. Nya. Heula mana hayam jeung naog? Nya heula hayam. Sabab? Heula hayam sabab naon? Oh, sababna ieu. Sabab endog tina hayam belaku. Nya. Bener, nog tina hayam. Lain sia. Recok we rasa sia. Engke heula si anak. Sia. Acan ada asam belguk sia. Si Gareng anjing, aduh anjing. Entong tarik-tarik sia kana urut bisu goblok. Nya. Sekali deh kali wajib. Sia anda anjing. Pindah tamalah. Ai cek akal heula naon? Jawab sia sing bener salah sia jawaban teh. Kepikiran atuh jawab dari gua. Heula mana hayam jeung nog? Heula nog lah. Heula endog. Ya. Naon sababna? Pan hayam megar tina endog. Ya.
lain sia sia keheulanan ge anu sia neungeut terus bae nama lah cing hayang nyaos sia taluk kabeh taluk asin asin aing nya meh teh dibeletok mah asinna gitu lah coba cek maneh naon cing jawab ku akah heula mana hayam jeung nog heula hayam sia naon heula hayam naon sababna eta nu ditanyakeun ku Sulaing heula mana bieu naon nya coba nanyakeun ka aing bener heula mana hayam jeung nog ya heula hayam naon sababna eta nu ditanyakeun ku Sulaing heula mana bieu cing heula mana hayam jeung nog nya heula hayamnya sok kumaha ulang sing balikan deui heula mana nog jeung hayam ca ieu mah heula nog dah sia marin taruh cing hayang neungeul eta penasaran teh bentuk lain hiburan kayaknya lah Ari teu lenger teh. nya ya oh da jelema pan penting hiburan sebab kieu yo nyebutna ge dunya akhirat oh untuk akhirat dunya pan lahir batin dunya akhirat namanya batin lahir heula namanya akhirat dunya heula jadi lamun urang di dunya tanpa hiburan sarua jeung hudang sare teu make nguliat oh itu nya Kang geuningan penting hiburan digawe aya waktunya tuh kan urang lamun naon ibadah ka pangeran aya waktunya Muliat waktuna. nguliat aya waktunya pan peureum aya waktunya beunta aya waktunya pan ciburang mah panayagan pergi peureum yes diputing melek iya cek maijah di sini nak mohon aduh Mang Samin melek lah jeung baturna mah ya ceng lagu yuk lagu nungan minta lagu yuk nanti masuk digoreng teh naon Sreng. oh Kang Sreng salah pangkatan gurubab hiburan ngantai deui euy jadilah gareng hiburan euy jadi jangan malah dek hiburan hayu dek ngalagu hayu dek tinju hayu dek badminton hayu dek KS hayu dek gelut hayu nyalek haji asal haji mah ya lah Kang Sreng lah sok Sup, kelas sup. Kemana nyanyar payung kakalen kata jauh kemana minta tolong Intip Bang intip. mau berku sebulan lagi sebelah di Banjar diramak keluanana pamuki Gusti ngaganjar nyalamat jadi sadayana kemang culang kemang tanjung kembang saga jembong iksa pulan iksa tahun Itu sanung tumuning di gantengan sapu tangan. Itu sapa gining teuing samarang matur sorangan. dadap cangkring dina gawe Sok ngajajar pantai antai paingan teu kena pikir gara-gara nyari baturan ngecakan lu ngantai padahal ulah kasitu maka sangu diruasa padahal ulah sukitu aduh, waktu segan ululu asa kaduhung ayun-ayunan mayam danas dina euring kaduhung ayun-ayunan di papanas di peperi
sindang layang bener kena oge Sampun sepiki ente jaipongan mah Kang langsung layang Kaca mirip kadang mantu Hari bari Abdi maling di kantung Aing di kantung kemenanget kanu kincir kakalar kata jamulan kemana ikan pikir kepala besabulan Kang kami ni darung kadang Darubuning kang angsana Para diri tetek kadang Nupuk kesaangana Kani kiri kabalit tari Daun nama di kaparakeun dia Mikir-mikir baca diri Tegana disapirakeun truk mandiri ayat di walungan Cibereng lahu musuh diri reknya kaya anak hap. nah bosen Kang bosen Nikmat jadi sumsum jadi balung. ya Nikmat. Aduh keringan angeuna aing ngigel euy. Goblok sia. Lain batur-batur teuing. Dulu nu Judas mah kurang ajar ditinju sia aing. Aduh garis sia. Aneh sia. Aduh garing geus sia. Aing kelas layang goblok sia. Geus sia. Ujang geus. Hei, Yang ribut bayar. gerak jahit dari cupayam sau ujang. Asa tinju. Berang teuing urang ini kadaya. Jan, Kan? bapak ngaganggu pisan ieu teh. Lain ganggu dah aya kapoyogian. Medali pun lurah Semar kuda pawana. Ayah. Dara rumpul sararea ujang. Kempas dan lagi pasang. Abdi asra jingga ngahaturkeun semah. Abdi dawala. abdi hareng Pak Syukur. Kaulah sudiragen Kakang Semar. Ditanta diuk-diuk sararea diuk-diuk. Hariung kayaknya sadayana Kang. Coba nu ngabaku Pikeun jaman Mangrupi-rupi kuku dan utumiba Kena diri Kulak canggem Bagjawa Waktu bunga Datang susah Tentuku kurang Sadayana moal
geus kumpul sararea. Ngangatkeun semah pangabaktos Kakang Semar. Ditampa di Aya lemur anu singkurna lah kerang tumari. Didinya sepala putra nula Semara Badana ya. Cepot udawala gareng ingkang garwa sutiragan putri ti Sekarolumbe. Upama nu kurang paham arang subah rasa paham pasti Subhan segala mau nerima kena cucu banyak diri Wuluh dirina teu ngarasa teu ngarasa lamun lampah urang-urang kitu nah cenah Om Digo Semar ya gegelar Semar Papa Kuning Alam Papa Kuning Alam sakabeh aduh aya anak ujang anak papa anu gede anu leutik ujang biasa kostum ay Gus kemangan deh lama ulah loba sempaka piguyeun bapa aya badamikeun penting ka ilalai sararea ujang kapan urang teh urang ka kota ngadeukes di badanan panyaur ujang bari sakalian negrakeun kabingah kuayana kajemaran manah para pangagung dina raraga pangwangunan ieu geus kaasaan kurahaya sanajan bari karek saeutik oge ujang ayo urang ini sararea ujang urang ini sirim Eta dinten mana pada angkat Kakang Semar
ayeuna mah wayahna ditinggalkeun ku bapa. Ya datos soyogi yang geus diturunkeun peuyeum. Tos. Pikat wae abdi mah. Wah, Nya. kana nuntut banget mah. Heeh. Pokona ieu abdi teh pasakantinan bade ngadeusan ka pangulan teh ieu Sinundara cakecega Gusti Pangawalan Dipati kitu. Ieu abdi teh cacing gaduh sapatu pan abdi jadi komandan Hansip. Walau. Nya. Ai lain tong make ngarong-rong ka pangagung kapan geus nugaskeun ka bararea sararea eta keur demi kasampurnaan Hansip Ujang. Loba itu jeung ieu Ucu gerape geradeuheusan rahayat anu geus saraladar ayeuna anu geus bakti tumut kana tugas pamarentah Ucu. Kapan loba nu panen urang tadina waktuna panen Ujang beres sagari cewang keur Hansip. Kira swasta itu pengan abdi teh era pokna. Entong era ada kewajiban mangaritkeun nu boga Ucu dan nu boga pare tadi na waktuna dibuat henteu ku sorangan Ucu. Ngan 2 kotak mah 3 kotak borong we ku silaing ku genep Hansip ya cukup. Hasilna tawata. Hasilna Ujang minta ka deudeuh ti nu boga engke jabati buruhna teh cu. Kitu Ucu. Sia tamada nonyolkeun wae keamanan atuh da. Aya penting keamanan monyong. Lain aya penting nama kesehatan pan urang teh. Wajib ya. Rakyat sehat, urang sehat, negara kuat. Ya, jeung sehat kumaha. Da. Mun ceuk urang dirongrong ku keamanan pan ieu geus jadi nyangkut ka sakit batin. Ya. Loba bangsa tu itu di dieu. Coba pikir maneh. Pan keamanan lebih penting. Dek ayeuna aka jadi Hansip dek bisa ajak izin kumaha urang. Lamun urang teu bisa nonyolkeun kesehatan, coba lamun gering. Dengar kan goblok ya, yang penting bukannya keamanan, yang penting bukannya kesehatan, tapi yang penting ialah apa itu yang disebut, yang disebut tidur nyenyak, makan enak, ya, yang penting jelema ulah digawe. Nah, yang jadi galan wae macam kitu dahar subuh. Irung ngebul sia cuma digawe embung sare tibra kitu we cumprak tamprak gawena teh. Mae kumaha aing lah. Kumaha aing? Yang penting sabah beutang. Nya iyalah. Ayeuna sabah beutang paling-paling aing macul. Ya, yang penting bukannya kesehatan dan keamanan cara pertanian. Iya. Tuh, karena perkejoan mah nyamot. Kesehatan reng. Dan bisa sehat mah lamun teu nyatu. Ya. Kita bahas sigaring. Kejo mah nyamot. Oh sanggup pan urang moal sehat. Nya. Keamanan. Keamanan moal bisa manggu bedil lamun urang kosong beutang. Geus pasti. Oh eta reng nu mata kesehatan yang penting. Deuk sehat kumaha lamun beutang ngongkrong. Ya. Yeuh nah nu bating dongeng keamanan, kesehatan, pertanian goblok. Geus. Entong padonca danu tilu teh cu eta teh pigawean urang garapeun urang pertanian keamanan jeung kesehatan diwajibkeun ku urang kudu dipigawe sarta kudu ditaatan Ucu. Oh. Bener kabeh oge Ucu kudu dipigawe kesehatan pertanian keamanan. Barang saweg imbaling wacana. Sapratane pun Raden Gatot Kaca. Tumekawon tuning pakuwon tumaritis. Saha deui? Amuing juragan Gatot itu. Amuing main apa? Gan, heus, ulah cecileuweung ngan teh sopan sia. Ngaronyok dina panto gitu kalau. Agan nih agan. Ala kitu ramutan teh. Ulah kaget wasmarwa pot. Gan, linggih. Aduh ayana nyangakeun semakaturan juragan Anom jeung Junan abdi kaula nun uwa nyangakeun semah pangabaktos ku heunyuk pangaulaan dalem nu tiwasu juragan nyangakeun semah pangabaktos Anom Ditampi wa sareng saha sumping kaula pribadi abdi kan puntu mengungsi wung bitung sih. Ya. Abdi lim swiking kolan. Nah, teh si wawalek. Ulah heureuy. Gitu keok. Abdi kan hareng kan? Bade nyangakeun sembah kan? Deuk ditarima moal. Ya. Coba tepi kana war.
Ieu teh kieu ulah jadi kaget wa. Wa ayeuna bade angkat ka kota. Cumuhun bade nyobadanan panyaur yen ieu teh 3 sasi sakali tos wakosna. Oh, da puyung terus di kana tanggungankeun gua bi. Seladu. Ngan ieu teh kieu. Mentari dona Astra jeung ngadeg dibantun ti heula ku kaula. Nyaho dulu komandan Hansip mah diheulakeun. Ai kacida di penting. Pendingkeun keamanan mah. Rupana aing bakal menang sepatu ye genep rampasan ye kenca unggul. Ai katuhna rek make naon? Hah? Katuhna. Nona. Jan sebelah katuhna rek make naon ai kencang. Teu bae bisa ngarasakeun nu hiji make nu hiji henteu pan bandingkeun dinya. Mana nu ngeunah. Gitu. Wawa ecoan. Sabab ieu teh kaula teh nyekel pansen di keamanan di luar. Mimpin tentara. Sebab di mana panawa aya maksud itu sok aya hal-hal kejadian anu teu dipikarep datangna teh pihak katilu bangsa oknum-oknum anu teu tanggung jawab. Lah eta kulan amasir masih kana balawiri ayeuna teh. Nya sebagian ageng sangkan urang baraya jeung baraya dogdag sajero nagara. Soalna aya batur mapan pasya teh perang teh puguh musuhna. Nya. Waya rapot ini bot. Aya abdi Henteu asli ngaya unggul. enggak sih mah. Ieu abdi pek atuh unjuk semangat teh. Ulah telah teuing wa. Oh mangga. Wa isi Kapino damel anom atuh sana mangaleut keula ieu gaduh kiripik sampe. Mah dibekali gua bisa kuat ah. ulah datang. Kamu di jalan. Pan agan disenang. Nya sok. Ayo jang siapkan sup mah kitu bisa aya nu nagih mah tukang kredit kemis hareup begitunya.